sampai sekarang teteh mama doakan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan jodoh yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah istri yang saleh, taat pada suami. Mama maafkan semua kesalahan. Kadang aku hidup gelis da indung mah tombor di penta teu di penta oge geus jelas-jelas indung mah lautan hampura kanu jadi anak sareng teu woleh-woleh ajeuna ngaduakeun ka salira gelis sok komo neng murang kalihna anu sakitu taatna bager santun sopan insyaallah kasolehan neng mukakeun lawang kabagjaan mukakeun pantos surga kanggo ibu rama neng amin ya rabbal alamin. Mayun ka Bapak Yudhistira neng kedalisan yuhungkeun widi ti anjeunna yuhungkeun anjeunna ridho ikhlas kanggo ngawalian neng dinten enjing ngawakilan almarhum Rama Hidep mangga gelis. Ma, teteh nyungkeun Mang Ridho janten wali teteh sareng Abobi. Teteh nyungkeun hampura ka Mang Yudi sareng ka Apa. Di mana? Hani, insya Allah Mang Yudi salaku wakil ti Apa almarhum Ridho Teh Hani nikah ka Bobi Mugia sing aya dina ridho Allah mugi. Alhamdulillah gelis insyaallah mang bakal aya nyarengan neng mang bakal janten wali neng insyaallah wali anu sah ngawakilan almarhum Rama neng aya nama gabrung arajana duaan amitan ka ibu sareng ka mang. Aduh Gusti numohon Dedeh teuing Hani anaking anak mama dihampura pisan geus beragarabi sing bagja juuhna Cisoca indung hidup langit ayeuna geulis hade Cisoca anu bakal mukakeun lawang kabarokahan anu bakal mukakeun kariduan Allah anjeunna Ridho putri kakasihna baris balayar bagja rumah tangga anu alit kelir bodas diamparkeun dina panggonan hidup. Nah warnana bodas kelirna bodas teu bulau atna nepi hejo margi bodas lambang kasucian. Kadedeh ka nyaah indung celik putih celak herang teu geuneuk teu maleukmeung kanu jadi anak teu weleh salawasna bika dedeh bika nyaah kanu jadi anak usapan ku neng bari dirarasakeun kumaha geterna cinta nu jadi indung. Sareatna neng ada bade ngawasu dampal sampeyan tuang ibuku ieu cai doa tapi hakikat nama neng bade meresihan sagala rupi kokotor getih kesam kokotor anu sanesna waktos anjeunna ngalahirkeun neng bilih neng Hani aya dosa aya kelepatan neng kanu jadi indung can ditobatan mangga ayeuna hidup istighfar ti luang sulan menta hampura ka Allah meungpeung ayeuna acara anu sae disaksian ku para malaikat pintu aras kabuka neng taubatan nasuha istighfar ti luang sulan gelis soleh. Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim. Allah Maha Ghafurur Rahim gelis keikhlasan hidup menta hampura kanu jadi indung pasti dihampura ku Allah oge mangga ayeuna diwasu dampal sampean ibu hidup tiisna ieu cai doa ibu nulis mudah-mudahan sing janten landong kanggo salira tina sagarupi kapeurih ka nyeri ka kesel ka keheul ka bingung ka pusing ka hariwang salami 24 tahun ibu nyarengan tuang putri ibu sing panjang yuswa ibu sing sehat tiasa nyarengan tuang putri balayar bagja rumah tangga utami namah tiasa teras-teras ngadoakeun margi doa anu jadi kekuatan kanggo ajeuna simpen di dapal sampean ibu hidup cekap mangga
Gubrageun mas taka hidup karena pangkonan ibu hidup paling dia mangga ibu ditiup mun-munanana dijian dijampe didoakeun mangga. Wiwit teuing abdi Gabruk galentoran ibuna gelis alhamdulillah hidup masih bisa kene ngagabruk nu jadi indung. Masih bisa kene ngagalentoran anu jadi indung. Alhamdulillah ngaharewas kana cepil tuang ibu. Teteh tehnya pisan ka mama. Teteh deudeuh ka mama. Tangkep sabelah deui ibu hidup gelis. Tanggap sabelah deui ibu hidup. Alhamdulillah ibu hebat, ibu kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Taarna neng dicium ku ibu. Alhamdulillah. Ngageser ka Bapak Yudhistira. Langsung sungkem wae ka anjeunna manganuhunkeun. Anjeunna parantos ridho ikhlas bakal ngawalian di hidup Pageto. Doakeun anjeunna sing sehat. Dugikeun ka tiasa dina waktosna. Tanggap sabelah deui mangna geulis. Ngageser cekap sayang ka eyang hidup. Nenek kadipaten alhamdulillah aya juh cisoca ti tadi da puguh kanu jadi incu nyaah nanti kanu jadi incu langkung-langkung. Alhamdulillah aya keneh anjeunna sehat keneh tangkep nina sayang. Sing sabar gelis anak sing kieu seueur anu bika dedeh bika nyaah ka hidup wargi-wargi hidup ti tuang rama oge sarumping danget ayeuna maparinan doa pangrestuna ka hidup gelis hati cekap ka Nenek Yati palih dinya umat kudum ati mangga dipapai palih dinya sayang sok nyukeun doana. Dugi ka Pak Ustad palih dia gelis di papai hiji-hiji. Ibu Nolis mangalungsur mayun ka tuang ibu mundut doana ti anjeunna. Sareng jihan. Gelis sing balager sing palinter sing sarole sing nyaah ka tuang ibu. Alhamdulillah Pak ungku-ungku jeung dulu silih belaan. Titip mamah di dieu neng jihan. Bilih teteh Hadi mah bade nyarengan aakna tebih ka ditu beuntas pulau neng di dieu sing bageurnya. Alhamdulillah ka ibu Hajah Popok palih dieu geus amin ya Allah. Nu bener Cur mancur pang banyu hirup tiis lantis tirtaning rahmat setra raga katut sukma disangling widining Gusti dilokat kersaning ilahi. Mugi lungsurkeun cahyana sae lahir sareng
sae rupi sae manahna sifat soleh salalawasna Istajib ya Allah doana istajib dong abdi sadayana kanggo ieu calon panganten ya Allah. Istajib ya Allah ya Rahman doa abdi sadayana kanggo ieu calon panganten anu geulis anu bageus. Mangga ibu hajah popong. Ya mujib Ieu doa nu iya doa sadaya jamaah amin ya Allah ya Rahman ya Karim. mugiku Amin ya Allah ya Rahman ya Karim. Amin ya Allah. Istajib dong abdi sadayana kanggo ieu calon panganten ya. Istajib ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mawadah sareng warohmah Sasarangan mangga terakhir ibu. Istajib ya Allah doana. Istajib ya Allah doana.